Jajan mah bapana ditek-tek deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah ayeuna abdi atos di Patengeng cenah. Orang review yuk anu hajat di Patengeng. Kumaha cenah hajatna? Ayo. Bersama naon cenah ieu musikna? Wulung Group. Ayo. Nah, pasti ini dulur nu hajat. Guys. Bukan, Pak. Rame kan? Halo, Pak. Udah ngalas nih? Udah ngalas. Iya. Gigir kuda guys, ngalas guys. Kemana jadi? Itu. Oh, cacat. Guys. Cari view. Nah. Cuk. Ai dapurna mana Cuk? Ya kali dia. Oh, udah dia dapurnya. Oh. Di sini teh sebagai apanya? Sebagai tukang tunggu piring. Rame kayaknya alhamdulillah. Mana? Ketua masak mana ayat? Ayat tuh di lebat. Oh, Umi. Lebat? Umi tuh di lebat tuh. Siap. Siap, Mak? Nah, guys. Ku sabab ibu hajat lagi gideung, gak mau diwawancara. Kita ngobrol sama nininya. Kadi atuh manjeng ninina. Nepangkeun kita nini saha namina? Nepangkeun Ma Dede. Ma Dede. Sebagai nini sekaligus donatur gitu. Nya. Nya. Dibiayaan ku nini. Dua natural teh jeung besan. Oh, dua. Jeung lewat. Jeung lewat. Nini deui aya. Aya. Wah, ini namanya calukan. Calukan ieu. Naturna besan jeung mah. Iya. Dua ya ninina cenah sekaligus donatur. Saya nami incu teh nu dikeureuh teh. Jejen. Jajan mah bapana. Bapana ditek-tek deui. Iqbal. Doa kanggo Dede Iqbal ti nini. Saha namanya teh? Ma Dede, sok kumaha? Doa. Mudah-mudahan sing panjang umurna. Amin. Amin. Lancar rezekina. Amin. Terus alhamdulillah. Tah ieu nepangkeun. Sareng nenek saha ieu teh? Nenek Karmini. Nenek Karmini cenah. Oh, aya teh pan bebesanan. Nenek Karmini teh anu gaduh istrina atau nepi pamangkatna? Istrina. Oh, istrina, Ci. Doa kanggo Dede Sa Iqbal. Sa Mudah-mudahan sing soleh paling panjang usia. Amin. Sing soleh. Amin. Jadi anak berbakti ka ibu. Amin. Sing ageng rezekina. Amin. Amin. Atur nuhun nya. Mudah-mudahan pokoknya masing lancar dugikeun karengse sing kagentosan kudu langsung berlipat gandanya nih nya jadi anu diteuk-teukna diteuk sirit nya sing soleh nya cita-citana sing kakabul amin. Tah itu penginten guys wawancara ti dari Manuhara official. Ayeuna mah cenah bios mah.